balad urang teh tilu pa di dunya teh. Si A, si B, si C. Lamun si A menta imah anu pageuh isuk ge jadi. Lamun si A menta duit langsung dibere. Lamun si A menta baju langsung pangmelikeun. Saha eta si A? Pamajikan jeung anak. Nepi ka salaki usaha bungbeng ka ditu ka dieu melaan anak jeung pamajikan. Hayang imah pageuh pangyieunkeun, hayang baju alus pangmelikeun, hayang kongkorong panjang panganyukeun. Melaan sah bapa, anak jeung pamajikan. 2. Si B. Lamun tengah peuting kudu hudang pasti hudang. Si B. Naon eta si B? Harta. Lamun harta urang dicokot batur, bedog geus nogel, dicarekan si itu. Kunaon? Harta hawana kana hate hayang lawanan. Anak pamajikan sobat urang nu kahiji, harta sobat urang nu kadua, nu katilu sobat urang ta eta marada hese. Dipenta awal waktu, datang akhir waktu. Dipenta ngaluarkeun duit, loba perhitungan. Dipenta nyieun alus, kadang-kadang ria tina kaalusan. Naon eta babaturan urang nu katilu? Agama. Jujur sok kana agama mah panyesaan. Bisa sholat subuh tepat waktu, sesa tina sare. Bisa tahajud, sesa karena teu bisa sare. Bisa barang bere ka batur, sesa tina awak urang. Bener panyesaan. Engke ibu bakal kaduhung. Nepi ka di akhirat Gusti balikeun deui abdi ka alam dunia, geuning ieu anu nulungan teh lain itu. Bakal kaduhung nama engke di akhirat sabab Allah nembongkeun mukakeun tah nu sabenerna nulungan anjeun teh lain anak, lain pamajikan, lain harta, tapi nu nulungan urang adalah agama.